Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Bumela nyanding tresna bagian kalima. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedar ieu dongengna sakuma biasa ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kang gerona Neng Julaiha lamun bari ngusap minyak kolonyo nu ngucur tina sirah ngalembereh kana tarang. Saha ieu teh? Neng, dan Ramlan bangun nu asa-asa sedang Neng Julaiha ngawalona ukur ku unggek di barung ku imut ngagelenyu tapi mungguh cipanona mah nyalangkrung tanda suka sedih. Akhirna mah teu burung nyarita kitu ge hawar-hawar lantaran ngaharewos. Naon nu karaos engkang? Panas sareng ieu dada. Karaos eungap Neng. Kitu deui sirah mani asa dipancir. Ya Allah, kunaon atuh engkang teh bat gaduh kasakit dadak-dadakan kieu? Neng, engkang teh teu kinten berat nyuhun, berat nanggung ku kabelaanana salira Neng. Ditampi lahir batin dunya akhirat. Geulis. Sawangsulna engkang teh acan aya buktosna ngawangsulkeun jasa. Mung saukur tiasa nyanggakeun ka anu kawasa. Mugi-mugi amal ibadah salira dipaparin ganjaran nu langkung ti kitu. Jadi teh eta engkang teh ngaraos sedih nu teu aya hinggana. Ras emut kana sisindiran. Cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Liuk dengan liuk lain jauh ka indung ka bapa. Den Ramlan rumenghap bangun eungap bari ngorejat nangtung. Encan oge aja geus rek ngagebro deui mun teu kaburu karawel mah ku Neng Julaiha gek diuk dina karsur ngarendeng duaan. Engkang ulah seueur nu diemut ulah ngaraos alit manah wireh tebih ka sepuh sanaos kasebatna engkang di dieu sanes wargi oge ulah ham-ham ulah salempang ulah ningal ka sisi kagigir tinggal mah diri abdi wae kalayan ulah kagungan emutan itu ieu da abdi mah ngabela engkang teh lahir batin asa kalancek pisan malih langkung-langkung. Anggur engkang ulah kendat neneda kanu kawasa mugi ulah kateterasan kapan urang duaan teh tos ngagaduhan cita-cita kanggo mayunan alam nugraha kalayan abdi moal bade ngalisankeun 2-3 kali nu tos diebrehkeun ka engkang tadi siang. Hiji perjanjian pamatri batin panginten engkang oge sami. Neng Julaiha nya cuman tel hate kanu kasep geus puguheun Den Ramlan mun boga jangjang kawas manuk mah geus hayang gelebar hibar mawan nu geulis ngan teu wasa inggis kuno jadi ibu ramana. Neng, mugi engkang doakeun sing salamet. Wireh enjing mah hoyong wangsul heula. Nu maksadna sanes bade ngantunkeun teu ka dieu deui. Mung bae engkang teh hoyong lelandong heula. Jadi ti kitu pun biang amanat saupami engkang aya di panyabaan kalayan udur kedah enggal-enggal wangsul heula. Duh jadi teh eta engkang bade sakantenan wawartos gaduh maksad cita-cita teh ku kituna sakali deui nedapi doana
Atuh neng pon kitu keneh mugi aya dina kawilujengan salami dikantun ku engkang. Den Ramlan wakca bebeja rek balik heula lantaran ku gering. Atuh Neng Julaiha teu bisa ngawalon lantaran teu kuat ku sidik nu teu nyangka saujung rambut panutanana rek ninggalkeun. Teu lila barabai wae cipanona ngalembereh. Kitu deui Den Ramlan ngarasa sedih nu hareutina pada-pada berat. Mun harita aya nu nyaksian kaayaan dua japati sajodo nu keur paungku-ungku ngumbar cimata ngebrehkeun sumeredetna hate. Atra pada nyanding tresna asa abong deui nu nyaksian teu milu nalangsa komo nu ngarandapanana. Batin Neng Julaiha nu harita ngalisankeun doa kanu rek ninggalkeun teu sudah hujan cimata. Sirah nyuuh kana lahunan panutanana ngan bae teu bisa samemena cumarita lantaran waktu geus peuting nakara. Ongkohanan di jurung laku ku Den Ramlan kudu buru-buru ka kamarna deui lantaran ngadenge sorapan tonga reket siga aya nu muka. Atuh teu leleda Neng Julaiha kaluar tuluy asup ka kamarna bruk wae nyuuh kana anggal. Sedeng panon geus asa bareuh teu ari balas ku ceurik boga kasalempang hate. Kadua katilu lain bae manehna dalah keur Den Ramlan oge sarua nu harita sanggeus Neng Julaiha ka kamarna. Sep ngentepan papakean diasup-asupkeun kana koper maksudna ngarah jongjon lantaran rek muru beus nu subuh-subuh geus ngentepan pakean mah dug ngedeng deui lantaran teu kuat kulieur ditinggalian asa muter. Puting keneh Den Ramlan geus tanginas kacai malah geus saged dangdan ngan can jut indi teh ngadaguan hudangna nu boga imah maksudna rek bebeja heula ceuk hatena datang katingali tarang undur katingali punduk nu teu lila juragan ganda sasmita sareng garwana tos garuga nu maksadna bade netepan subuh. Kitu deui Neng Julaiha pangheulana geus kacai lantaran aya niat rek ngajajabkeun ka setamplat bos. Hargeuning sisinarion tanginas poe keneh geus kacai menawi mi bade jajab Kang Ramlan. Walau Neng Julaiha bari nutupkeun panto kamar mandi. Nareka mana kitu Ramlan teh? Yanggem nama bade muli heula jalaran teu damang saanjeunna teh. Geuning teu nyarita naon-naon ka amih mah. Eta ka apih wawartos Ramlan bade muli. Ibuna ngaririk. Ih teu, walon juragan ganda tuluy ngahulang. Rupina teh acan wepi, margi wengi bade unjukan sanggamna teh ka bujang ami sareng apih tos karulem. Malih abi oge terang soteh waktos bade mareuman listrik di tengah bumi. Anjeunna wawartos bade muli heula. Neng Julaiha teu boleh ngilungan harita keneh nu diupat teh norojol rek bebeja ngan kaburu kapiheulaan ditanya. Sanes Cep, ibu teh asa hareuneg wireh nembe kawartosan ku Eha. Pajar encep bade muli. Nah laras. Laras ibu. Walon Den Ramlan sarta darak-dak wae nyarita rada panjang lebar anu maksudna pamitan kalawan menta dihampura malah tuluy menta piduana. Atuh Ibu Ramana teu bisa ngahalangan kapaksa diidinan malah emutan Ibu Ramana Neng Julaiha mah boga rasa atoh lantaran lamun Den Ramlan aya di dinya inggis ngaganggu sasat Neng Julaiha teh rek direremokeun ka jajaka nu ngajajabkeun make sedan Plymouth teh nurutkeun ceuk pangakuan manehna mah ngaranna teh Somad. Rengse anu tas silih hampura langgeor Neng Julaiha kaluar ti kamarna geus sagedang dan siga nu rek milu balik. Padahal ukur rek ngajajabkeun nepi ka setan plat beus kebon kalapa. Nu teu ragu-ragu deui pok Neng Julaiha bebeja ka Ibu Ramana kalawan teu dihalang-halang atuh jerut bae tarurun ka taneuh tuluy kebat lempang ngarendeng ngan hanjakal. Harita can aya beca hiji-hiji acan kulantaran masih keneh poek kapaksa dua japati sajodo nalikreuh sambian ngobrol. Teu karasa awahing ku uplekna ngobrol bari lempang nyaho-nyaho geus tepi ka pengkolan jalan pajagalan nu harita tuluy merengkol. Kabeneran pelabah dinya manis simpe can aya jalma saurang-urang acan nu kumalamprang da puguh peuting keneh. Rajin aya beca oge hiji dua ting serebet muatan dagangan yang keuneun ka pasar. Waktu Den Ramlan naleumpang jeung Neng Julaiha nu ngaleng leungeunna ujug-ujug jep wae ngobrolna
malah ngarandag sagala lantaran aya nu ngacorelat nu teu lila. Jeleng sidik jalma ngajeleng ka hareupeun ngadon ngajega megatan jajalaneun bari leungeun nulak cangkeng tapi aneh eta jajakan nu megatan jalan teh alangah elengeh ngajakan seuri kawas nu wawu geus kitu pok nanya rada tegeug. Da ka mana euy? Pokna sigarek nyekal kana pigelang Den Ramlan nu disangka mah rek ngajamret erlojina ngan teu kaburu lantaran gancang ngepeskeun leungeun. Ih, kunaon ieu teh dulur? Sok ngarerewas kitu teu gugur teu angin, ceuk Den Ramlan timbul hatena curiga tapi teu pati nyirikeun. Ulah api-api kitu make nyebutkeun teu gugur teu angin sagala. Dewek mah lain tukang jamret erloji euy. Ngan dewek karek ngabejaan ka si laing. Cek eta jajaka nu teu sidik rupana lantaran beungeutna. Dikedok tiba ka tembong panona ngarindat ka Neng Julaiha. Geus kitu nyarita deui bari rada muncereng malah tuluy ngalengkah sedang Den Ramlan teu ngised tetep nagen bari dina batin mah taki-taki. Di sisi lain can kenal ka dewek. Panya ieu nu katelah si Damos teh euy. Har, kutan Damos teh ieu teh. Den Ramlan pura-pura kenal. Ari kitu aya naon make ngahalangan jalan? Sed Den Ramlan kakarang ngised ngahalangan Neng Julaiha. Lantaran hate beuki curiga inggis eta jalma ngabonghan bertindak sedang Neng Julaiha mah geus ngeleper beri muntang kana leungeun Den Ramlan panon mureleng tanda kaget jeung sieun ningali cingeusna eta jalma nu ngakukeun ngaran Damos kitu deui manehna oge mureleng ka Den Ramlan di barung huntuna kekerot siga nu hayang gerang ngarakab. Modong api-api nanyakeun aya naon sagala. Nah dewek ngajaga hareupeun si laing teh dianggap patung. Ceuk Damos beri leungeun duanana geus sadia dipereupkeun bangun keker. Kurang ajar sia, dek ngajago mapanasa teh aing bangsat. Semorna Damos matak sentara. Aeh mapanas naon ari sampean? Beteu pupuguh make nyebutkeun ngajago jeung mapanas sagala. Asa teu asup kana uteuk. Den Ramlan leuleuy keneh teu getah sarupateun ngagetah bawang tapi sorotna panon cukup ringes. Ceh, Damos cumiduh bangun nu ijid. Abong kena buaya sia. Yeuh, ari hayang dijelaskeun mah. Eta awewe nu dibawa ku si laing teh geus aya nu nyakal. Kalawan jauh tanah ka langit bakal dilelecek kawas ku si laing. Kawas koboy keuyeub apu nu teu jauh tina basa tukang pantun. Lain dadap, lain cangkring, lain pacing ragajieunana, lain babad, lain tanding, lain kasilaing pijadieunana. Teu kungsi memenitan awak Den Ramlan anu tadina karasa tiris ku panyakit jeung ku hawa subuh teh ngadadak nyeak hareudang. Bae hatena ngageter setrum nafsuna kontak dumeh ngadenge ucap-ucapan Damos sakitu gari halna alah batan ngadahar wajid nu murag kana keusik tinggala serak ngeres teu genah dihina basa ku jalma anyar pinanggih tapi najan kitu oge pikeun Den Ramlan kabilang sabar keneh bisa nahan keneh amarah teu ngaberung kajurung ku nafsu anggur pok nyarita kieu ke tenangkeun heula pikiran teh dulur. Bisi anjeun kasamaran atawa salah titinggalian dumeh poe keneh. Kasamaran babatok sia. Nama ta aing teh direken nu lolong bonconong model mata pada. Ceuk Damos bari teu sabar ngahembatkeun dampal leungeun maksudna rek ngabintih pipi. Atuh lain dikira tumerapna kana batin Neng Julaiha meningal lenyap kalawan mengpenan banget asa geus gampleng nampiling. Kasorangan untungna Den Ramlan rikat micen banget bari badana rada dengdek ngahadang Neng Julaiha. Nafsuna Damos tambah ngakidir nu teu antaparah disabrut ngasupkeun pereup gerak jurus nu teu pira ukur ngagiwar meesan kana lebah daun ceuli Den Ramlan sarta gentak ngagilekeun sirahna. Tayohna wae mah asa dibawa ulin kalawan ngarasa era dumeh geus 2 kali nyerang teu hasil-hasil mun kudu tepi ka eleh ku pantar Den Ramlan mah mana sakali deui si Damos ngiringkeun pereupna leuwih tarik batan tadi ngahiuk bangbaraan anu kabeneran ngahasilkeun lantaran Neng Julaiha ngenyang ka meja maksudna ngejat lumpat atuh teu kungsi kahindarkeun ceuk wae dadana katimpug kurang-kurangna nagan mah matak ngajengkang tuluy roboh.
geus puguh nu bertindak teu beunang di sabaran mah bareng jeung nyaakna deui peureub Damos nyolodor rikat Den Ramlan ngarawel bari rada nyingcat ka kenca. Soloyong lawana nu tangtunganana teu pati nagen teh kabawa ku peureub nu dicentok ku Den Ramlan. Bro, Damos rubuh serta terus dirontok beheungna dihompet. Der galungan mani papuket ngadu kakuatan tanaga. Sigana Den Ramlan kawalahan sajroning nakar tanagana teh ngadadak rada leuleus sasatkeun boga kanyeri kurinjal. Sot Damos lepas tina hompetan Den Ramlan bari rikat ngejat. Tapi waktu Damos malikrek males ngahompet, Den Ramlan kesit ngagorentelkeun awakna. Bari terus ngorejat deui nangtung. Srog pasang kuda-kuda. Si Damos oge teh cicingeun ngagentak nangtung panonna rancingeus lantaran inggis kebenangan deui atuh da karasana tonjokan Den Ramlan. Nya oge teh saimbang dedeganana tapi ngeusi dina gerakna cukup teu eleh rikat. Si Damos badana rada dongko semunu moyongkod nembongkeun badan seterat jeung ngamang-ngamang peureub uleud keker sedang Den Ramlan siga nu tenang ngajaga serangan musuh nu harita seak. Damos narajang deui ngahiuk lempeng kana beungeut ngan teu wudu. Den Ramlan cukup rikat lep sirahna dongko nimbulkeun nyamosna tonjokan lawan sedang peureub Den Ramlan nu kencak kesit notogana dada. Cedak! Aduh! Cenah si Damos bibirna nyengir malah rada mundur. Geus kitu sebrut narajang deui hayang ngahanca cukang irung Den Ramlan nu rikat nyingcat sedang peureupna nu katuhu dikewong tigigir cekuk keuna pisan kana puhu ceuli. Atuh lumayan si Damos ngabang kieung kabireungeuh sukuna sabelah teu napak seak bres direngkas solontod cedak tarangna neunggar tangkal mahoni nu teu dibere minge deui gabrug dirontok bari tuluy beheungna dicompet beungeut dicecer. Si Damos teu terjal ngaluarkeun tanaga hayang leupas tina hompetan Den Ramlan nu teu kabireungeuh torojolna corelat cleng hiji jalma geus kolot manjing tengah tubuh loncat. Cenah Neng Julaiha ngadadak ambakanana siga nu eungap lantaran aya nu ngabekem ku baturna si Damos nu kalakuan maranehna memang ngahaja ti tadi nyaksian nu tarung sedang Neng Julaiha tuluy dipangku manis sagurawil. Najan adug-adugan oge teu bisa daya kana leupas lantaran ditangkep ku leungeun nu sakitu kakarna antukna tuluy dibawa asup ka jero mobil sedan. Dasar kudu nyangga cilaka waktu Neng Julaiha dipangku ngadadak batin Den Ramlan jadi tagiwur katambah panon ngarindat anu teu bisa ngahindarkeun bahaya. Cedak gadona kabentur ku peureub si Damos nepi ka Den Ramlan ngadanghak sarta teu dibere kasempetan gerak kuriwel badanna diangkat tuluy dibebeutkeun pisan kana kuta disusul ku sora humarengkeng lantaran karasa angeunna nyelak seueuh tuluy ngudupungna teu usik-usik. Sidik Den Ramlan teu aya dag-dag si Damos lumpat bari gancang unggah kana mobil jag kana setir geuleung dipajukeun nyemprung maju ka jalan buah batu. Mas, lihat matahari, sedikit waktu lagi akan terbit, cepatlah sedikit. Baturna nu keur ngekeuweuk badan Neng Julaiha teh ngagerok ti tukang. Oke om, bolon Damos bari gerung mobilna digas beuki tarik batan tadi. Nu teu lila regeureun persis hareupeun hiji gedong sisi jalan nu pernahna rada anggang tinu sejen. Jut si Damos miheulaan turun mangmukakeun pantom mobil sarta jut deui baturna turun bari teu leupas tina nangkep Neng Julaiha tuluy dibawana ka jero gedong nu geus ngahaja pantona dibuka ku bujangna. Tapi si Damos teu milu unggah gek wae diuk dina kursi hareupeun gedong siga nu ngajaga bisi aya jalma datang. Tuloba catur itu ieu Neng Julaiha didiukeun dina kursi sice panjangna di pertengahan bari teu dijauhan ku nu mawa nu harita katingali bibirna ku metap siga-siga nu hayang gerang ngagorogot endog sapotong ramo leungeun geus arateul lain arateul hayang nyabok tapi arateul hayang ngaragamang hunyur sakembaran nu nyareungseng semu peungkeur da puguh mun buah cengkir teh mah keur mejehna mangkat gumading kakara pisan meunang metik tina tangkalna. Sorry darling, do you love me?
Hehehehe. Batur si Damos gumede nyarita ku bahasa Inggris sedang Neng Julaiha anggur ngabalieur kitu soteh lain teu ngarti tapi teu hayang ngadenge teu hayangeun neuleu-neuleu acan nu puguh mah sebel we nu aya bari lungse pinuh kareuwas ngan ukur bisa rumenghap kalawan dina batin ngajerit meratan langit sumambat nedap pitulung jeung panang tayungan karobul alamin sangkan bisa leupas tina bahaya cangkreman jalma nu biadab nuges hayang ngaguna sika kahormatan wanita ku jalan laku lampah tabeat sato hewan kawasna lamun seug ninggang di jiwa wanita nu ipis iman katariku kamewahan eta tempat nu sakitu menterengna pinuh ku barang-barang serba endah harurung harerang lir di karaton moal teu gancang ngagoleah masrahkeun diri ngayonan kahayangna jalma nu katerap ku idajil tapi keur Neng Julaiha mah anggur bekin nancepkeun pancuh pamengkuh nyangredkeun tali pamuntangan ngendat manteng ka pangeran bororaah hayang atawa suka ngaladenan kumireungeuhna sarindatan juru panon oge ijideun alah batan neuleuh bangke da puguh jalma nu rek ngahina diri teh ampir sarua jeung nu jadi bapa jaba beungeutna karadak tapak kuris janggot jeung kumis cawid-wid nya badag nya carang teu beda kawas bulu sikat injuk nuges rek dugul panon bolotot bibir kedawil jaba ableh kawas etem lah pendek nama capek nata anana ku goreng-gorengna rupa eta jalma den sanes bade hianat ngabantuan salira ka dieu teh mung ka jerung ku ngiring asih ngiringnya supados den ulah hirup nyangga lara balangsak margi ibu rama den oge moal teu bingaheun harta banda tos nyampak bumi sakieu agrengna kalayan moal aya nu bade nyisi kudi estu mutlak kanggo den kalayan ku diangge jimat si deman hate dipusti-pusti tungkuseun ati sanubari den bilih kapopohokeun nepangkeun heula teh wasta karnali cenah nutup heula carita anana ngabejakeun ngaran sorangan nu katelahna karnali bari ngasongkeun dampal leungeun tapi Neng Julaiha bororaah hayang ngantelkeun leungeun ku ngadenge ngaranna oge hayang seuri sebal panyana teh Joni atawa Somantri anapok teh Karnali nu teu jauh tina rupana ceples siga bangkong belentuk tunggu batu ngadakom sisi wahangan Citarum saat Neng Julaiha diuk nangis kasisi lantaran Karnali nyered ngadeketan kalios miceun beungeut sirah melenguk tungkul lain bae ngaregepkeun kana norowelangna Karnali melenguk soteh keur ngulik piakaleun sangkan bisa leupas tina bahaya nu lain pikeun lawaneun ku jalan kasar sasat nu dising hareupanana teh buaya nu geus yakin lapar nyata jelema geus tua bangka ngawungkul ngalajur nafsu nganteur ka hayangna setan. Auzubillahi min dalik parara teuing gerendang batina Neng Julaiha sabulu-bulu ngadadak ting puriding ras deui ingat kaden Ramlan pipanutanana nu kacipta kumaha nasibna atuh lain matak lemah nu puguh mah nambahan panas kanu eukeur di sing hareupan den ulah bingung-bingung margi nyarios kitu teh sanes mung dina bibir bungkul nyata ti lahir dugi ka batin estu sakeutening asih salaksa mikanya wowo suka cinta nu sumarambah kana bayah gelis malih langkung-langkungnya anak tibatan api sareng amih den Karnali nyarita deui ngalalemu mepende hatena bari diukna beki nyered ka Neng Julaiha nu geus meped hampir nember atuh kapaksa Neng Julaiha ngaluarkeun basa nu leuleuy sangkan si Durjana teu nyieun tindakan kasar dipepende ku lumah lembut caritaan amis lubih ti madu. Duh engkang mugi ngahapunten wereh abdi teh enggal-enggal ngawaler teh sanes keheul sanes ngewa mung tumerapna unggelan engkang asa nyerep ngebrehkeun asa dipepende hate ku ngupingna engkang nyanggemkeun mikanya mika cinta ti lahir dugi ka batin laras den laras Karnali alangah elenge sedang batina hayang garang ngalendeh mepende katineung hate dumeh ngadenge nyi mojang ngagalindang selajang na kumaha neneng nusa kumaha unggelan engkang eta teh katampi pisan namung Neng Julaiha ngarandag namung kumaha den neneng gelis Karnali mani norostos
Inggis engkang rengat galih cek Neng Julaiha rada ngalinggak siga nu nembongkeun ogona. Den mah sok kagungan emutan kitu ari sagala rupi teh moal neneng gelis teu aya panginten kana bendu pok-pok we enggal sanggemkeun palai naon pujaan hate teh karena li semu nu ngolo. Nuhun atuh engkang tina perkawis tutungkusan dina lebat kalabu engkang anu nembe diebrehkeun rupina teu acan cundu kana waktu ninggang kana mangsana. Margina karena li gancang nempas bari rada teu geunah hate. Wireh abdi hoyong nambihan heula pangartos duka 1 tahun duka 2 tahun deui supados abdi janten buah hate engkang sakedik ageungna dihargaan kuno sanes ulah dugi ka kieu ari engkang kasebat jalmi berbudi nu cekap ku pangartos sedang abdi setengah buta huruf. Taya bentena harkat darajat panutan direndahkeun ku abdi walau Neng Julaiha tandas. Oh, janten maksud den teh kitu. Laras engkang. Ke punten den dikantun heula sakedap ceuk Karnali ngorejat nangtung tuluy kaluar sarta panto tarapti dikoncikeun heula inggis nu geulis ngejat nu maksudna rek nepungan heula damos nu keur tunggu di luar. Harita Pak Karnali dodongeng ka damos nu maksudna nitah mangmelikeun whisky sarta teu leleda. Damos ngaleos indit meni ngagedig kitu deui Pak Karnali asup ka imah tuluy nyamperkeun Neng Julaiha kasampak teh keur ngaharuk. Janten kumaha tadi teh Neneng? Pak Karnali ngamimitian deui nanya bari gek diuk ngarendeng. Sumuhun eta mah kitu we engkang, janten abdi teh hoyong nambihan heula pangartos. Perkawis nu kitu mah paling gampil Neneng. Sanggem engkang gampil soteh mungguh karaosna ku abdi mah sesah we nu aya. Atuh da naon sesana Neneng, mata kenaon di sambil oge bari ngurus rumah tangga etang-etang kitu we didamel bari sakola. Sareng deui pangemungut umah sanaos nambihan pangartos oge anggar-anggar nu diudagna mah perkawis kana duniawiah sareng kamulyaan hirup. Ari ieu pan kasebatos nyampak bari teu kantos disusul ku ilmu panemu teu diudag-udag ku pangabisa. Mana kasebat bagja kangge salira Neneng mah hanas aya keneh kakirang tiasa ditambih hoyong anu sakumaha mewahna ceuk Pak Karnali bari panon neuteup siga nu geugeut. Manawi abot kangge abdi mah engkang abot sateh upami ditindihan. Neng mah adi taun teh kumatak piluceun wae. Pak Karnali alangah elenge siga nu gumasep sarta nyambung deui carita anana bangun nu geus teu sabar dibarung budina rada rei-reian beureum. Eta panginten Neneng mah abotna teh ku darling nu tadi teh. Eta mah Neneng sanes pidarlingon lalaki kacing leutik keburi sieup kawas keuyeub apu epes meer teu beda ti budak kakaraneng teh teu kedah dipika abot embe galing kecingan mah margi tacantang tos menyat deui sanaos ditiasana oge moal walagri kuriak ngarepotkeun ka Neneng purah nungtun kundang itu. Aduh lebar temenan nu ditungtuna sengkong anu nungtuna heug demplon batan nungtun nu kitu mah atos we enggal daftarkeun ka asrama Sirnaraga atanapi kanyeng seret margi hawatos bilih nambihan pidorakaeun. Atuh ayeuna mah kieu we Neneng kanggo moal bade panjang carita meruleukeun catur tanpa bukur urang singkatkeun bilih Neneng ngaraos puyeng pilih hiji di antawis nu dua perkawis. Nah mending mana ngaku panutan ka jajaka pimalarateun sareng milih kanutos kolot model bari mulya kolot oge kolot kalapa Neneng. Sumuhun jalmi koclak alias seniwan kolot kalapa mah temal Neng Julaiha ngabalieur rada hayang seri koneng. Aya kupinter Neneng mah kolot kalapa disebat nu seniwan. Moal atuh dicabut kembali basa kolot kalapa teh sieun nu geulis lumpat. Pak Karnali maninya kakak. Kumaha atuh Neneng pertarosan ti nu dua rupi teh? Manawi teu gaduh pilihan abdi mah engkang sanaos itu ieu oge henteu tiasa nangtoskeun teu wasa mastikeun
kantun tergantung kana takdir ti pangeran. Walau Neng Julaiha hati na mimiti ratug. Ulah nganggo nyabit-nyabit ka pangeran Neneng. Margita aya hubungan sareng pangeran mah. Nu jelas hubungan urang duaan antawis sareng Neneng. Nu disebat batu turun kesik naik. Hartosna itu purun ieu daek. Nu teu aya bentena sapertos kaliki pasir kanyeri hayang lalaki naksir awewe hayang. Abi mah kahela apan engkang. Ampun paralun teuing ari kada hirup nyebatkeun teu aya hubungan sareng pangeran mah. Duka upami salira engkang pantas disebat murtad oge. Ceuk Neng Julaiha akhirna rada ngahulang lantaran boga rasa kalepasan nyarita. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.